Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Siti Marwa Nur Fajri, kelas 6 di SDN Cipangisikan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Tina kesempatan ieu abdi bade ngapresentasikan hasil review buku anu tos dibaca dengan metode dongeng. Judul buku: Kumpulan Dongeng, penulis Yesi Maharani, penerbit HBM Galura, jumlah halaman 17 halaman. Usum paceklik di hiji leuweung halodo anu banget nepi ka sakabeh sasatoan kakurangan kahakanan. Bumbuahan, bebetian, jeung jujukutan kabeh gararing. Sakali mangsa maung keur anteng neangan kahakanan. Kabeneran aya peucang keur ngahuleung jiga nu susah. Eta peucang teh beugang ngajangjawing kari tulang jeung kulit. Sabot peucang keur ngalamun gawur. Maung ngaganggaur tarik pisan peucang kacida ruasna. Kesan tiis ngagarajab maseuhan awak. Maung ngadagoan maung sagep-gepen rek ngarekep manehna. Peucang teu bisa kukumaha cek pikirna. Najan lumpat ge moal burung ka udag da puguh bararoah. Keur lumpat pantanaga sakieu sudana akhir peucang sumirah diri kanu kawasa bari ngadoa minta sangkan dipanjangkeun umur serta disalametkeun tina bahaya dina ayeuna. Agan maung ulah gagawuran itu kuring mah kari dikerekep bae tapi peucang ngawani-wani. Ari cek kuring mah leuwih hade neangan mangsa anu lintuh. Da kuring mah batan sakieu moal matak seubeuh pan apal ku anjeun kuring mah begang kari tulang hungkul. Maung ngagaur deui kawas nu ngahaja sangkan peucang beuki gimir. Hei peucang, teu ngarti uing mah naon maksudna andika tenang-tenang carita kawas kitu. Pan biasana ge sok terus lumpat meninggali uing teh. Kumasa eueuh tanaga keur ngejat-ngejat asa acan. Peucang ngaleungsih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.